Abah ieu teh di mana? Ieu teh di Rio Madur. Di Madur aya hayam naon ieu teh? Heulang Lain Lain heulang. Ieu teh hayam kalkung. Kalkum. Wah, eta mah aya sabaraha kilo beratna? 10. Kirang ieu lebih. teh rai raka Oh, rai raka. Tegaran Sanes sepasang. Dona Dah, Dona Doni. Mohon. Dona Doni. aceng namina Ari ieu. Udin Aduh, Tuh Abah, berat bah. Tuh, ieu nya. Di Rio Madur mah. Sagala ayanya bah. 10 kiloan mah Aya 10 kilo. Tuh, bawah mah. ieu teh pami bagiar mah irungna teh ciga tulale gajah manjangan Oh. Panjang. Alah. Tuh, abah mah ieu. oh Alah. Nah nya. coklat hidup Dulu. diusir kita meureun tadi itu. ai jangutan Aya jangkotna tah. Eta bulu jangkot di handap. oh iya teh Oh, janggot. Oh iya. Oh, eta mah panjang. jangot Berarti jalu. ieu mah hideung jangotnya sami sarang jambat abah ieu mah keret bang Tuh. Aya jangkotan lumayan abah teh ieu ningal ieu mah. oh iya tuh cucungik Cucungik. Ningal mah di pohon binatang we abah teh. Ieu mah asli di dieu nya bah. Di Rio Madur ge aya nya teh gerak Aya. binatang. Ngak. ieu sadana kumaha cing hang Cing, apa kumaha? sok sada oh diwakilan kan sadana teh Tuh, inya sada bener. Ada we. Tuh. Aduh, aduh. Udin Udi. Udin hayang leuwih pae bae cenah leupas laut Loncat. weh cing Siga bebeknya. Dulu. ieu teh diaduna sarua jeung hayam biasa Kieu mah leuwih lila. Bisa dipisah. Dulu. Ah, jeung mah aranakan. Di bawah. Teh mau dikang atuh san. Dikang. Ya, orang uih.